Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes Amit ampunnya para lun. Agungna kan maha agung, jebarna kan maha kawasa, cenderna kan maha kersa. Lain agul ku payung butut, lain rek mamatahan ngojai kamari. Ieu mah bade cumarita lah dina fenomena di lemur urang beureunnya disebutna teh. ya. Urang teh boga gubernur gitu nya. Ya. Mau disebut nanti KDM teh beureunnya. Ya KDM anu disebutkeun Bapak aing teh. Oh. Loba pisan eta nya ke training teh gitu. Malahan sim kuring teh sok tanya gitu. Sok model anjeun ayeuna. Kemarin pas pemilihan baru milih manehna. Ya. Ya lurus. Tapi nu sim kuring hayang jaga gitu. Sabab da heueuh anu ngaranna asli sebutna teh asli teh nyaeta pituin lah ibaratnya. Asli di turunan gitu, turunan urang gitu, urang di Jawa Barat benernya daerah disebutna na lama disebut Jawa Barat teh Pulau Nupang Baratna gitu. Daerah mah kan Nupang Barat teh Banten enak mah. Cenah Banten enak geus misah teh ya enak mah. Sok model ayeuna. Karasa bareng kebijakan ayeuna galian tutup. Jadi si galian teh teu meunang ngagali deui enak mah tutup we. Sekirana anu ngarusak alam gitu. Tutup we. Wah enak ibaratna mere bayangkeun ku dirinya gitu nya. Si alam teh dirusak lah ibaratnya ku galian gitu. Tambah jalan menang aspal ngalewas si toron-toron gitu muatanna leuwih tinu kan. Iya nya. Tapi di balik eta kebijakanna gitu jadina pro kontra gitu. Nya pasti aya wae gitu. Rata-rata kan supir ge meureun bingung gitu. Boga anak pamajikan meureun jeung beunang lah boga kewajiban. Tapi di situ lain meureun da loba kajadian teh di jalan. Muatan kan loba teuing misalna gitu nya aya gitu sebagian melebihi muatan kan ku saking ku berat teuing meureun teu nanjak meureun lainna rek nyelip motor mah heueuh nya loba kajadian lah ibaratnya gitu. Kemarin pandangan dirinya sok tentang ada yang kumaha mau pisan ban ayeuna sok Gua pisan anu ku ya alhamdulillah gitu nya ku gubernur ayeuna gitu nya. KDM Bapak aing teh nyata asli orang Sunda. Karasa pisan, karaos pisan, kanu hate sareng kanu mana. Ya mudah-mudahan gitu ya. Ya sehat satrasna gitu kan. Salam ke Bapak aing Dedi Mulyadi, Bapak Haji. nah model ieu nya ieu malah urang ngobrol bohongnya dan nya nama urang macam pernah panggil gitu. Ngan mun dina nampo urang dina watek gitu nya. Manehna teh lahir tong manehna teh nya da geus di yang terhormat lah ibaratkeun nya. Iya. Da gubernur urang gitu Bapak aing teh gitu. Anjeunna teh lahir 11 April 1971 dina wedalna teh hari Minggu Ahad. Etak manehna mah moal eleng ngomong dina wedal mah poe Minggu mah jadinya pisan yang ngomong ngaranna ge mega. Jadi tapi ari jeung kehadian ka masyarakat mah nya urang mah dukung gitu. Kan urang sing hati-hati gitu nya ulah ka jadi mun cekolot mah meureun urang teh boga pangimpin teh kudu saimbang gitu. Ulah resep teuing ulah ngewat teuing sabab
lamun urang misalnya resep teuing teh jadi omongan goreng ge diturut ku urang. Ya, Tapi benar-benar. cilaka oge lamun kurang dipikang ewa gitu. Sanajan eta kahadean jeung urang daging sidik dibarengan ku ngewa mau diturut ku urang gitu. Ngan heueuh fenomenana ayeuna kan manehna diadu dombakeun gitu. Nyo anjeunna teh gitu. Ku elit-elit ya. Kok urang kan model kebijakanna model kamari kejadian gering gitu nya. Heeh. Urang hate leutik pika nyeri hate gitu nya. Heeh, sedih gitu. Nah sebenarnya mah ada lain salah gubernur urang. Salah nanti nah gitu pemerintah setempat gitu. Model lurah, RT gitu nya. Teu ngaloris gitu masyarakat teh. Bisi manehna can tuang. Terus manehna ibaratkeun mah hese teu meunang bantuan kan gering manehna nanti kejadian di daerah mana gitu pika budakna kan cacingan buat keluar pika eueuhna gubernur urang pika ambekna urang umur eta mau diberi bantuan ada beureun asa heueuh nyeri hate beureun gubernur ge Ya, laras. urang lah ibaratkeun jelema nu bodoh ge ngarumah aduh nyeri hatena mana pemerintah gitu Ya, pika sok we pasti kan disalahkan sama pemerintah. padahal kan kurang kumaha gitu. padahal kan model kieu lah salahna nah eta tetangga teu kaloris lah teu nempo gitu model ibaratkeun mah lah tetangga nempo ka mana nya si eta teu kaluar imah beureun kitu lah ibaratkeun sosialisasi lah gitu Ya, urang teh meureun cek kolot baheula mah geuning nya peribahasa urang teh kudu akur teh jeung batur sakasur gitu nya batur sasumur terus batur salembur terus batur sagubernur tah meureun ayeuna teh urang geus boga gubernur nu bela ka rakyat tah urang teh kudu sebagai masyarakat nu sadar gitu urang kudu terus mantau bisi naon gitu ngaran jelema gitu lamun geus urang ngerasa ditaek gitu lah ibaratkeun loba nu ieu keancikan nafsu gitu jadi ada mengkol pak kade urang teh sebagai masyarakat nu sadar kudu bisa ngaping gitu sabab naon kedaulatan hiji nagara teh kuasa anu paling berkuasa teh nya rakyat kabeh ge matak urang rakyat urang teh kudu bisa wani ngomong gitu bisa kirana ya pemerintah urang keluar tina jalur gitu yang syaratkeun rakyat hajar gitu tapi mun ieu programna baik di masyarakat hajar oke nya ieu pandangan saya nu bodoh gitu nyampur we bisi edukasi kumaha sok pendeta tanggapan ente kumaha halus halus nu tanggapan saya mah tah model kieu nya si KDM dina kahirupan pribadina gitu nya lain urang maksudna asup ka dinya gitu cuman ieu jadi gambaran gitu manehna belana ka rakyat nepi ka manehna ngorbankeun rumah tanggana gitu kan sabab manehna mah poho di mah teh kaluar we manehna mah benar eta benar oh keluar imah we gitu nempungan ke masyarakat terus gitu apanya di mah sosialisasi teu kaloris mah ibaratkeun mah teu papanggih gitu teu ngobrol gitu nya ibaratkeun mah lah lain ieu mah lain ngobrolkeun mana nu salah mana nu benar gitu cuman meureun di satu lain teh pandangan cuk urang meureun nya ieu teh nepatkeun waktuna gitu tak manehna lebih memilih jiwa manehna teh gitu badan manehna jeung masyarakat pika bela waktu pisan model sarena ge kan kurang wae manehna model ayeuna anggaran manehna teh di kan di non di transparankeun gitu dina videona dina YouTube-na manehna teh ieu anggaran sakieu potong cenah tong bating cenah naon urang mah tara dinas luar negeri cenah dipotong manehna teh kalau jadi jujur ya tapi jika nama eta teh cik ari menurut Kang Iji ieu mah gaduh naon gitu nya
Kang Deddy Mulyadi eta dugi ka kituna ka masyarakat. Penginten pika bela gitu nya. penginten ayat titisan-titisan tisiliwan ikah gitu kan. Titisan ti pajajaran kah gitu kan. Nya menurut Kang Iji gitu ya. Soalna panginten benten pisan katinggal sareng penjabat-penjabat anu sanes gitu. Anu kirang jujur. Badai gimana orang ieu belah. Bisi aing ngaranna ieu mah ngaranna beledogan gitu lah. Jadi model KDM teh sebenarnya nama manehna masih kene nyokot karuhunan. Jadi ilmu nate ilmu karuhun. Mun ceuk ieu nama apik gitu. Tapi Jadi manehna mah moal ngucapkeun nus jadi moal ngucapkeun lamun can jadi pengalaman manehna gitu. Jadi moal nyieun kebijakan lamun manehna teu terjun ka lapangan gitu. Contohna kieu lah. Urang cenah moal ngaijinan piknik budak sakola cenah. Sabab cenah indung-indungna teh nepi ka sarang-sara cenah nginjem ke Bang Emok gitu. Sedangkan Bang Emok teh cenah nyangsarakeun pisan ku bungana. Nah manehna bisa kaapalan nepi ka tetek nepi ka bengekna gitu. Tah ilmu karuhun mah kitu. Sabab ngajina ngaji rasa gitu. berat yang jelas Berat gitu. Jadi rasa nu sajatina diri manehna teh ngarasakeun kanyerina masyarakat gitu. Tadi disebut ngaji rasa teh. Sabab manehna ngarumasa gitu. Coba mun urang posisi kitu beureun nyeri hate tah kumaha diaplikasikeun gitu. Mendak manehna mah model ngalengkah teh nuturkeun hate. ya benar hati nu tulusnya Hate nu tulus gitu. bener Tapi walau alamnya lain urang ngabulkeun gitu, lain ngabulkeun KDM gitu ngancek ieu mah ceuk hate urang gitu, ceuk pikiran urang nu bodoh gitu. Jadi manehna teh migawe pagawean gitu. Atawa manehna ngembang amanah gitu. Jadi ngembang amanah ti sesepuh ti kabuyutan atau napi ti uyutna nyata manehna teh keamanahan ti karuhun-karuhunna gitu. karuhun Sing bisa nanjeurkeun karahayuan di masyarakat. Naon disebut karahayuan teh kahadean gitu. Jadi lamun urang teu bisa nulungan loba jelema minimal urang nulungan saurang. Lamun urang teu bisa nulungan saurang minimal ulah ngarugikeun batur. Tah manehna mah. Tak manehna mah. Ayeuna teh manehna umur teh 54. Jadi lamun dina hitungan mah geus salapan. Jadi salapan teh kahijina jadina 10 jadi nunggal dah kayak geus umur nincak ka 60 paten manehna. Namun paten kebijakanna geus dipungkus, programna geus diperinci, tinggal urang ngawasi gitu. Sabab aya wae anu hayang ngabubeutkeun. Tapi nya urang ge lain maksud hayang ngabubeutkeun KDM gitu nya. Cuman cuk urang gitu. Hade mah hade gitu. Kan anger kudu diwaspadai gitu. Maksudnya orang Sunda mah pan saacan ngomong teh pikir heula gitu. Maksudnya kieu orang Sunda mah mangga gitu mangga. Jadi saacan ngomong mangga teh geus boga jawaban gitu. Tah urang teh kudu dipake teh bahaya gitu. Urang kan bahaya ikut dirosot teuing atau ngewati gula. Jadi urang sigar tengah we. Bahaya nyap-nyap pandangan saya. Mengancik lagi nepi ka ayam meureun 7 mah. 7 naon tuh teh? 7 cai mata itu teh. Kapeurihna nepi ka 7 cai mata.
tapi dak gitu kayak gini manusia mah benang kuah gingsir gitu. Ayeuna nyebut isu page mah buat teuing udah manusia gitu. Nah silih hampura we gitu. Namun diibaratkeun mah ngeunanya udah gila aya nu sebagian nu bener-bener cinta kalemah caina tapi manehna teh bisa diungkapkan gitu hese ku kehidupan gitu contohna kieu dicontohkeun diperjelas deui da model kasepuhan ti Baduy gitu adatnya tuh masih kajaga gitu jadi nu cek urang malah cek kepala adat kudu tuturkeun hukum lagi masih kena hukum adat gitu ayeuna mah kan ayeuna hukum bisa dijual belikan ya cuman ayeuna tah mata kudu siap-siap lah urang ya bakal zaman fitnah nanti ngeri ya nang seueur anu udah dibahas panginten selanjutnya meureun Kang Gigi nya ya ayeuna mah tur nuhun Kang Gigi nya pengetahuanana gitu nya ieu mah sharing we gitu nya panginten hampura kasadayana bilih gaduh kalepatan teu nepi cariosan anu kurang pernah nanya kurang pada pernah tempatnya nyampunten gitu hampura mangatinya di kantun untuk nuhun sampurasun anggur merah